Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Su'aluna thumma adzabul qabri naimuhu wajib ka ba'thil hasri. Su'aluna ari ditarosna urang sadaya wajibun eta anu wajib. Thumma adzabul qabri salajengna azab kubur naimuhu sareng nikmat kubur. Kaba'thil hasri barina tetep sapertikeun dibangkitkeun pikeun dikumpulkeun di masyhar. Wa qul yu'adul jismu bitahqiqi an adamin wakila an tafriqi. Wakul sareng kedah ngucapkeun anjeun yu'adul jismu bitahqiqi an adamin kana kaul anu neme. Yu'adu bakal dikembalikeun naon al jismu jisim bitahqiqi kalawan sanyatana an adamin tina teu aya. Wakila sareng dicarioskeun naon antafrikin kaul antafrikin. Antafrikin takdirna yu'adul jismu bitahqiqi antafrikin. Antafrikin bakal dikembalikeun deui jisim kalawan nyata tina asal pecahan. Jadi jisimna teh jisim asal manusia atawa jin nuker di dunia. Tah kan eta teh bakal alancur barubuk. Tah dikembalikeun jisim anu karandapan di akhirat teh eta teh jisim nu baheula keur di dunia nu geus berpecah-pecah tuluy dihijikeun deui. Ceuk kaul nu kadua. Mahdoeni anu murni duanana itu Adam jeung tafrik. Lakin husso tatapina ditangtukeun naon da ieu kaul al khilafa kana perbedaan pendapat bil ambiyai ka para nabi. Jadi dina masalah jisim ta aya tahsis, aya keistimewaan pikeun para nabi. Nyata para nabi mah cenah henteu dikembalikeun deui kumargi ari jisimna para nabi mah eta teh bakal teu moal ancur kitu. Mantak aya anu nahsis bahwasana dibangkitkeun deui teh keur salianti para nabi. Anapun para nabi mah cenah utuh jadi teu kudu dikembalikeun deui. Saha cenah nu berpendapat kitu? Waman alaihim nasso. Waman jeung ari jalma nasso eta geus nas itu man alaihim ka itu para ambiya. Jadi asalna ieu anu berpendapat bahwa para nabi teh moal dikembalikeun deui kumargi jasadna teu hancur eta teh diambil tina nas syariat. Wa fi i'adatil arad qaulani wa rujihat i'adatul ayani. Wa fi i'adatil arodi sareng eta tetep dina masalah dikembalikeunana sifat. Ari tadi mah jisim, ari ayeuna mah kumaha sifatna, sifat keur di dunia. Nah eta ge dikembalikeun. Qaulani ari dua pendapat, dua kaul. Warujihat jeung geus diunggulkeun naon i'adatul ayani dikembalikeunana deui itu arad sarta pirang-pirang dat. Tah jadi cek kaul anu rojih mah bahwa sifat ge arad bakal kembali deui bareng jeung datna.
Wa fi zamani kaulani wal hisabu hakun wama fi hakini retiabu. Wa fi zamani sareng eta tetep dina zaman, dina masalah zaman, kaulani ari dua pendapat. Jadi dina masalah zaman mana zaman teh bakal aya atau bakal teu aya zamanan isukan di akhirat eta aya dua kaul, aya nu berpendapat isukan di akhirat mah moal aya zaman, aya nu berpendapat bahwa di akhirat teh aya zaman ngan zamana kholid gitu, langgeng abadi. Wal hisabu sareng ari hisab hakun eta anu nyata. Wama jeung teu aya naon irtiabu keragu-raguan fi hakin dina perkara anu hak anu nyata. Pasayyi'atu ingdahu bil mithli wal hasanatu du'ifat bil fadli. Fasayyi'atu mangka ari pirang-pirang amal goreng indahu mungguh Allah bil mithli eta tetep dibalas ku misilna itu sayiat. Wal hasanatu jeung ari pirang-pirang amal sae du'ifat eta ditikelkeun itu al hasanat bil fadli kalawan dileuwihan. Wa bijtina bin lil kaba tugfaru sogo iru waja'al wudu yukafiru. Wa tugfaru jeung bakal dihampura naon sogo irun pirang-pirang dosa leutik bijtina bin kusabab ngajauhan lil kabairi kana pirang-pirang dosa gede. Wajaa jeung geus datang naon al wudu yukafiru kaul anu neme al wudu ari wudu yukafiru eta bakal ngahapus itu wudu kana itu sogoir. Wal yaumul akhir thumma haulul mauqifi hakun fa khafif ya rahimu wasaif. Wal yaumul akhiru sareng ari poe akhir hakun eta anu nyata. Tsumma haulul mauqifi salajengna ka ngerian di mauqif tempat eureun. Fa khafif mangka mugi ngaringankeun anjeun Gusti ya rahimu hedat anu nyaahan wasipi sareng mugi nyalametkeun Gusti. Wa wajibun akhdul ibadis suhufa kama minal qur'ani nason urifa. Wa akhdul ibadi jeung ari nyandakna pirang-pirang hamba as-suhufa kana pirang-pirang lembaran amal wajibun eta anu wajib kama barina tetep sapertoskeun perkara urifa geus dikanyahokeun itu ma nason kalawan nas minal qur'ani nyatana tina al-Qur'an. Wa mithlu hadzal waznu wal mizanu patuzanul kutbu awil ayanu. Wa mithlu hada sareng eta misilna ieu madzkur al waznu ari timbangan wal mizanu jeung tempat timbang patuzanu mangka bakal ditimbang naon al kutubu pirang-pirang kitab amal awil ayanu atawa pirang-pirang individu seseorang nyata ti kalangan jin jeung manusia. Kada siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum pasalimun wa mungtalif. Kada eta tetep nya kitu di sapertoskeun ieu madzkur as-siratu ari sirat jembatan. Fal ibadu mangka ari pirang-pirang hamba mukhtalifun eta anu narima beda-beda. Naon mururuhum ngaliwatna itu ibad.
Fasalimun takdirna faminhum salimun. Fasalimun mangka eta tetep tina sebagian itu ibad ari anu salamet, wa mungtalifun sareng anu narima ancur hartina tigebros disiroteh ke neraka. Wal arsu wal kursiyyu tsummal qalamu wal katibuna lauhu kullun hikamu. Wal arsu sareng aras wal kursiyu sareng kursi tsummal qalamu salajengna qalam wal katibuna jeung pirang-pirang anu nuliskeun kana amal Allahu sareng lauhil mahfuz. Kullun ari saban-saban anu sahiji tina itu madzukurin hikamun eta anu ngabogaan pirang-pirang hikmah. Takdirna dawi hikamin lalih tiajin lain karena narima butuhna Allah. Jadi Allah teh nyiptakeun aras kursi kolam malaikat nu tukang nuliskeun amal jeung sakabehna lain berarti Allah butuh. Da Allah mah sing teu nyieun nu kitu ge bakal mampuun. Ayeuna kunaon atuh cenah make nyiptakeun para petugas tah eta teh ngabogaan hikmah. Mudah-mudahan orang tiasa terang hikmahna isukan di surga, amin. Wayajibu jeung wajib non al imanu ngimankeun alaika keur anjeun biha kana itu madzkuroh ayyuhal insanu he manusa anna ruhakun ujidat kal jannah falatamil li jahidin dhi jinnah darokhuludin lisa'idi wasaki mu'adzabun muna'amun mahmabaki. Annaru ari neraka hakun eta anu nyata ujidat anu diayakeun itu nar kal jannati barina tetep sapertikeun neraka. Falatamil mangka ulah condong anjeun dijahidin ka jalma anu ingkar di jinnatin anu ngabogaan pirang-pirang kageloan daro khuludin anu duanana daerah keabadian jadi sifat tina narjeng jannah lisa'idi pikeun jalma anu bagja wasakiyi jeung pikeun jalma anu cilaka mahma bakia dina samangsa tetep langgeng saha muadabun jalma anu disiksa di neraka anu kafir munaamun jeung jalma anu asup ka surga. Kumayeuna mun muslim anu fasik eta mah teu langgeng disiksana, langgeng nama ngarengke di surga. Imanuna bihaudi khairi rusli hatmun kama qojaa na fin naqli wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.